nanaonnya tina Pak waladi walabihi ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahman. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Walabihi jeung teku Allah talu Allah laka boga anjeun manfaatan tegas manfaat dinafsika ka diri anjeun teu aya ku Allah kamanfaatan keur anjeun keur diri anjeun jadi beunang anjeun lain beunang anjeun ditasis ditanjid qadim urang lalajo we itu haesu dina sakira-kira lah haesu lain sakira-kira haesu lah haesu wahesu tah doropu makan dorop makan haesu teh dorop makan bimanjilatihinin kan sapangkat yang hinun sapangkat jeung hin wala hina la hina dina mangsa teh mangsa waktu teh waktu salawasna pijaman dina zaman teu mangsa dina zaman kamari ayeuna keisukan huwa itu haesu teh ismun mabdun eta isim nu dimabdikeun kana doma haesu tong ditanwinan aya lahina tegasna teh mangsa wala zamana teh zaman mangsa poe kamari minggu kamari zaman ayeuna lain di anahu kerasnya Allah karena ari Allah mah ta'ala maula Allah eta bakoun tetep Allah mah ajaliun bangsa ajali teu aya mimitina Allah mah ajali teu aya mimitina wa badiun jeung lawas teu tungtungna mata kidam bako di Allah lamun nekarkeun bahwa kidam teh kidam zamani ka Allah eueuh iman teh bako ke bako nasbi eueuh ka Allah kuduna kidamna hakiki bakona hakiki sabab ajaliun eueuh mimiti abadiun eueuh tungtung jadi atuh sifat 20 nu wajib di Allah cek akal ayana teh dibagi opat singkah hati sifat nafsiyah sifat salbiyah sifat mani jeung maknawiyah wapi nusotin saudara kitab lahada teh batas mahdudun dibatas eueuh batas nu dibatas ari urang mah di dunya aya teh aya batas sapoe aya batas saputing aya batas saminggu aya bilanganana tah akhirat mah eueuh batas nu matak ayeuna ampun mun datang ayeuna ka masar teu mawa bekal takwa patepung jeung babaturan pada saradia mah bekal takwa sabaturan mun ka sawah ningali montok pare nepi ka Allah dala biwujudi asari ala wujudi asmaihi nuduhkeun Allah taku montok pare teh kana ayana asma Allah ya qadir hedat anu bisa ngamontokeun kana pare dala wujudi asma ala wujudi sifatihi nuduhkeun akuena asma teh kana sifat Allah kudrat jeung iradat dala wujudi sifati ala wujudati nuduhkeun al kudrat jeung iradat teh kana dat Allah nu ngabogaan kudrat jeung iradat jadi atuh kidamna kidam hakiki anu teu kungsi eueuh heula bakona bako hakiki nu teu aya tungna sateu kahartikeun wae teu kaharti terus ngaji mah dan nu mere ngartina ge Allah teh dan di mana-mana ain teu kaharti ngaji geus eureun ingat wal jahlu bila ta'alumin
kalbakori bilayati nu bodoh teu dek ngaji lah tingali we sapi eueuh hirupan boro-boro leutik awakna gede awakna ge eueuh hirupan mah teu mahal hargana. Nggak supaya jadi mahal nu bodoh teh wal jahlu ma'atalumin nu bodoh kudu daek ngaji mingguan jeung bulanan. Mawah harga ina kana dirina nu daek mingguan jeung bulanan sabab wal jahlu ma'atalumin kal bakori mayatin nu bodoh daek ngaji malupa sapi aya hirupan boro-boro gede awakna leutik awakna ge hirup mah mahal hargana mah tak 3 bulan kakar sapi teh 6 juta payu 10 bulan 5 juta teu payu hirupan tuh dah. Tapi nu sotin sana kitab malah ada teh batas wa maduin batas batas ti awal nepi ka akhir mimiti wala ayana jeung teu aya wasa di mana pertanyaan di mana wala makana jeung teu tempat tempat di luhur dihandap wala mahala jeung teu mahal lahu ka Gusti Allah ka Allah mah teu aya tempat di luhur dihandap ngan geuning eta aya sok Ar-Rahman wasistawa majal maneh teh Allah istiwa ayeuna kana aras mun cara urang mah cenah jelema sila Allah teh di aras teh mun cara muning mah depa cenah di aras teh eta mah teu nyahoan di Allah kitu-kitu mah Ar-Rahman wasistawa teh namun sabna Ar-Rahmanu kitu teh tapi Allahu disunahkeun kumaha ka dieu tuh disimpangkeunana ku hate anu aya setanan teh eta sina Allahu Ar-Rahmanu teh tuh Ar-Rahmanu al-sistawa ngadon disunahkeun Allahu al-sistawa sifat Rahman Allah gitu Allah nu bogana ngurus enak ati jeleg wujud enak ka akhirna diurus enak ku Allah istiwa teh Allah ngurus kana Rahman Allah Rahim Allah lain ayeuna digambarkeun kawas cermas sila di aras tuh kawas ayeuna muning depa di aras mun kitu mah muning depa dibayangkeun muning depa pan aya tempatan muning depa mah tempatna di Allah mah matak taya basa di mana lamun aya tempatna bisa di luhur dihandap di mana aya pertanyaan di mana di luhur atau dihandap eueuh ka Allah mah ti iraha sabab lamun aya pertanyaan ti iraha mah aya mimitina Allah moho mimitina dicabut pertanyaan ti iraha teh ku sifat kidam eueuh pertanyaan ti iraha nepi ka iraha eueuh di sabab nepi ka iraha pertanyaan kanu sok aya tungna ieu mah tungtungna eueuh mimiti jeung eueuh tungtung bingung mimiti bingung aya dipikirkeun di jelema mah di Allah mah henteu ta eta Allah mah nu teu aya mimiti jeung teu aya tung kitu lianna Allah taala kana Gusti Allah taala eta qadimun nu qadim karana Allah taala qadim la awala teu aya mimiti qadim teh mimiti lahu ka Gusti Allah kadalik eta nya kitu qadim teh mimitina sifat Allah oge kudrat iradat qadim teh mimitina da eta kudratna kudrat Allah iradatna iradat Allah sarua jeung dat Allah qadim teh mimitina wa aluhu jeung pirang-pirang padamelan Allah pirang-pirang padamelan qadim teh mimitina teu kieu keur aya teh baheula teu boga gawe beda jeung urang mah kungsi aya teu digawe tuh jadi pagawean teh di sawah anyar matak teu dekeun geus oge da lega pegaweanana tuh ai digaweana rada teh mengke matak teu dekeun geus tuh wirapi syariati kan beda jeung syariat tah hakikat mah beda jeung syariat eueuh mimiti eueuh tungtung jadi Allah ayat lain ti mimiti nyaho urang Allah aya baru kakara aya Allah mising urang teu nyaho ka Allah ge anger Allah mah aya we tuh sugan ayeuna kieu
Allah aya teh timiti kuring nyaho di Allah kakara Allah aya henteu lamun kayu batu nu dijieun pangeran ku manehna nya timiti mana nyembah ka dinya ta eta pangeran kuring mah tuh pangeran manehna lain pangeran ceuk Allah eta teh teh Allah mah teu miti jeung tungtung bihilapi syariat ti beda jeung syariat tah teu akur jeung syariat lain syariat mah salat zakat puasa mau ngaji mata salat mah eta Islam zakat puasa mau ngaji Islam ari iman mah tasdikul qalbi nyidikeun si hate wah ya itu syariat teh al ma'muratu eta pirang-pirang diparentah wal manhiyatu jeung pirang-pirang dicegah tah ari ayeuna syariat mah nu dititah lohor asar magrib bisa jeung subuh wal manhiyatu jeung anu dicarek persib orkes festival turnamen jadi make mengesan nyebutna atuh sing tadi ke sarua jeung mengesan naon deui sok kamu nyebutkeun urang si monyet tah nyebutkeun si monyet teh sarua we gitu anu dohir pakot wungkul tah dohir mah syariat matak nu Islam kadang-kadang imanna eueuh salat zakat puasa mau haji osok ngan imanna eueuh tentang kuring keneh nu bisa ngalakonan salat zakat puasa mau imanna eueuh lamun ayeuna kuring kuala dibisakeun ta imanna aya tuh di aku kuring bisa mah imanna eueuh kitu atuh tuh jadi atuh supaya ayeuna urang ayeuna aya imanan kudu rasa ku Allah diurusna jadi dibisakeun teh ku Allah jadi syukuran abdi dibisakeun ngaji subuh jumaah ka Cibantar Allah ngabisakeun lain abdi nu bisa malah bojo teh sok milu ada hayangan syukuran sok milu ngan lamun teu dekeun milu mangot mun nyarek ganti we deui kitu teh nah coba berat sok isukan mah lamun teu ayeuna muntang ka urang nadanya abdi tar milu ka Cibantar kapan sok pangnyangukeun tuh ari urang teu bisa mapatahan matak mending sarerea we lah jajan mah ka warung we sakalin jumaah mah kitu saminggu sapoe mah kitu teh urang ngosongkeun waktu urang milu ngaji jumaah euheung meureun mah tak kitu pasari atuh wallahu a'lam bishawab.